kamu ya cara oge urang gitu. Kok dipoyok pelbari masian artos mah ditampi wae kan. Sakieu teh bari direbut deh. Nang sakieu nya ilok mai main mesin naon pas sakieu nya atau sakieu tapi sabari di jamret ya teh melohok ku carogena teh itu disyukuri tapi geuningan dicandak wae nah dikenging. Bahkan dina hadis anu sanes kieu ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aytu min khairin faqad illa ayyisahallahu min rahmati yaumil qiyamah. Nyerasa seperti tadi mah teh kasayanana pisan. Tah angin eta istri teh bakal diputuskeun tina rahmat Gusti Allah mungkinnya dinten kiamat. Ya Allah, jadi putus rahmat lagi. Sedangkan Allah ngalebetkeun kajami ka surga teh kalawan rahmat sareng maghfirah sanes sadang amal ibadah urang anu urang mah diparentah teh ibadah. Rahmat Allah urang teh salebet ka surga tebih dina neraka teh rahmat yang maghfirah Allah. Anu sering terjadi ayeuna zaman ayeuna ku gara-gara faktor ekonomi seueur teh sekedik lah seueur istri naon mengeluarkan kata tolak hayang nyuhulkeun ditolak tolak atulah teu mampu mah ayeuna membari suami teh ngupayakeun sanes teu usaha. Ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma'basin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Sahawai isina nyuhunkeun ka acara oge hayang ditolak. Ciki teh tolak wae nyuhun tolak. Min ghairi ma'basin bari teh aya naon? Min ghairi ma'basin teh aya kebutuhan gitu. Begitu memang itu dinafkahan kan tiasa kannya rafa atas lapor orang ke penghulu kanon ke pengadilan atau nabi emang dolim atau berlebihan untuk kiat menjalani itu dinafkahan misalkan teh hoyongan usaha lah katakan tayamam teh aya naon teh minggu sidati hajatin teh sama teh banget butuh gitu. Paharamun tah maka haram kanggo eta istri ngangse sesengitan surga. Nah, borosur surga sesengitan surga teh diharamkeun gitu. Ayeuna tanya akibat naonnya akibat daya ilmu istri tersebut daya adab seueur sanes kadigde teh terjadi gitu teh sakumaha sami dicaroskeun ku Abu Bakar Siddiq nguping ti Kanjeng Rasul yaqul Kanjeng Rasul ngadawuh kieu idza qalat al mar'ah li zawjiha talikni ja'at yaumal qiyamah wa wajhuha la lahma fihi wa laisanuha kharijun min qafaha wa tuhwi ila qari jahannam. Di mana-mana nyari si istri kacarogena tolak nabi teh kan misalkan akang mah tebang sabki penghasilan tolak lah naon cukupna ripuh jeung ripuh wae akang masih ada sakit wae kan terus gede ku gara ekonomi
ai pameukeutna mah tos upaya itu ka dieu nya kan tadi teh ya urusan rezeki mah kismah teh Allah bagian Allah. Jami mah hanya sekedar ngajalankeun ikhtiar syariat. Salebih nama Gusti Allah. Nah sabab usaha teh sanes matak beunghar sabab lamun usaha matak beunghar sadaya jalma bala leunghar. Nu betul usaha seueur tapi miskin mah angger aya kembali kana kismah na masing-masing. Talikni ja'at yaumal qiyamah. Talikni tolak we abdi teh. Tangkin bakal dongkap na dinten kiamat teh wa wajhuha lahna pamun teh eta isi teh teh aya dagingan. Teh aya daging pamunteun tah. Walisan wa hujun tah lambaina kaluar kana ieu tah kana galuna ngelel. Wa tuhwi ila qari jahannam. Bari di ancurkeun kana jurang neraka jahanam. Wa in kana tasumun nahar sanaos eta isi teh getol puasana wa taqumul lail getol ibadah ti wengina. Tuh sanaos tukang ibadah eta teh komo anu tara ibadah eta. Kunyarios seperti kitu kacarogena hoyong ditolak tangkin dina waktu dinten kiamah pamanteuna teh teu aya dagingan. Terus dina ilatna lambeina nanti ilatna letahna keluar ngelel bae diancurkeun ungsikeun kana jurang neraka jahanam. Ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha. Sanyana Gusti Allah Ta'ala moal ningali rahmat ka eta istri anu teu bersyukur ka carogena baik dina emang penghasilanana bersyukur emang dijalmina misalkan ka carogena maksudnya. Jadi moal ningali rahmat Allah kaisian teu bersyukur ka carogena teu mesti dia bersyukuri teu aya berterima kasihna lah itu. Jadi pangloh we penghasilan teh. Misalkan penghasilan teh pas-pasan kayak ngada emang sakitu di pangloh we teukeun syukur tah eta ku Allah moal dipasihan ningali moal Allah moal ningali rahmat ka eta istri. Wa qala sallallahu awwalu ma tusalul marah yaumal qiyamah an sadiha wa an baliha. Saunganya Rasul pangpayunan kin ditaros istri dina waktu dinten kiamah yani waktu dihisab. Pertama salatna heula. Wa an baliha teras dina perkawis carogena melayani carogena. Pertama mah salat sadayana ge. Ya kitu deui istri caroge anu pangpa awwalu ma yuhasabur rajul ala salati summa nisahi. Sami sanes istri wae pambegat oge ditaros. Pangpayuna anu dihisab pamagat nyaeta salat heula. Summa nisahi teras ditaros kumaha dina muasyarah bil ma'rufna kan menjadi istrina. Terus apa henteu ngadidik apa henteu ngarahkeun kana ibadah panteu ka isina teh apa ngantep kana ibadah pantes sakeudeung gaina caroge teh ngantep ibadah kalah mah teh ngalubukeun kana maksiat nah kitu teh sebab dayus gitu
sedangkan haram surga dilebatan ku jami dayus aidami dayus teh nyata jami anu ngantep keluargana dina maksiat istri diantep untuk ibadah istri misalkan maksiat santai-santai wae tara dayus sedangkan surga dina lawangna anti haramun ala dayus anjeun surga haram fil jami dayus sami sanes istri wae taruh hisab teh panggut ge bakal hisab wa mamalakat yaminu sareng jami wa mamalakat yang anu dipimilik teh eta ge bakal ditaros wajahani Nabi SAW dongkap ke kanjeng Nabi annahu qala sanyana kanjeng Nabi nyaruski arbaatun minan nisa fil jannah wa arbaatun binnar aya 4 golongan istri bakal lebet ka surga sareng 4 golongan lebet ka neraka wa dzakara Rasulullah terus nerangkeun kanjeng Nabi sallam minal arba'il lawati fil jannah 4 golongan istri anu bakal lebet ka surga imra'atin afifatin hiji anu bakal lebet ka surga teh nyaeta ti kalangan istri imra'ah afifah istri anu ngaraksa tina pangharaman ta'iatan lillah anu taat ka Gusti Allah wali zaujiha sareng tumut kacarogena waludan anu seueur putrana sobiratan tapi sobar dina ngajalankeun kahirupanana qaniatan anu ridho bil yasiri kana perkara nu sakedik ma'a jaujiha beserta suamina ridho we dipasian sabaraha we beda tos diupayakeun tah eta istri anu bakal dilebetkeun ka surga ku Allah wa in hadar amsakat lisana anu pami misalkeun nuju hadir carogena payunan di bumi misalkeun amsakat sok ngaraksa ngeker kana cariosanana anu teu jadi carogena tarangannya nyeri gitu wa zakara teras nyarioskeun deui kanjeng Nabi ti golongan istri anu opat ya imra'atan mata jaujuha walaha auladun siwarun fahabasat nafsaha ala auladiha wa rattabahum wa asanat ilahim malam tazawwaj khasyatan ayyudayya. Nomor kaduana golongan isya bakal lebetkeun ka surga teh istri anu maot ditinggal ku carogena teras eta istri teh ngagaduhan yang pirang-pirang putra anu aralit pahabasat nahan kana dirina ala auladi kana arah putrana mendidiklah putrana warotabahum ngadidik ngilmuan terus menan milarian ma'isyahna kahirupanana wa ahsanat teras naon midamel kasayan
mendidik akhlakna, mendidik ilmuna kaeta palaputrana. Walam tajawaz untuk nikah karena walam tatajawaz sareng teu nikah eta istri khosyatan karena khawatir ayyuda sieun terlantar anu jantan palaputrana ta eta golongan bakal dilebatkeun ka surga.